Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Renyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ulah Kajongjonan. Dumasar kitab Yosua pasal 10 ayat 16 dugi ka 27. Sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-18 anu ungelna kieu. Tapi maraneh ulah kajongjonan didinya, kudu terus ngudag ngagempur ti tukangeunana. Pangeran Allah maraneh geus ngersakeun sangkan maraneh unggul. Para mitra, final Liga Champion tahun 1888-1889 janten pertandingan nu sesah dihilapkeun ku bobotoh Manchester United sareng Bayern Munchen. Waktos pertandingan normal 80 menit tos wekasan kalayan kaunggulan 1-0 kanggo Bayern Munchen. Para bobotoh Bayern Munchen tos siap-siap bade ngarayakeun kamenangan tim kadeudeuhna. Sesa waktos 3 menit kanggo injury time. Cik kumaha salajengna, pas piriwit pamungkas ditiup ku wasit, geuningan para bobotoh Manchester United nu surak ayeuh-ayeuhan ngarayakeun kamenangan. Leres pisan Manchester United menang rejeung skor 2-1 saparantos dua pamainna nyaeta Sheringham sareng Solskjaer ngajebol gawang Bayern Munchen di 3 menit panungtungan. Para mitra, carios tadi nyadarkeun urang sangkan teu kajongjonan, teu balangah dina nyorang sagala tangtangan nu aya di payuneun urang. Tiasa janten kamenangan tos nyampak di payuneun urang, nanging hal eta masih tiasa musna upami urang balangah. Tah hal ieu pisan nu dipeperih ku Yosua ka urang Israel dina pangperangan di Gibeon. 5 raja Emor kalabur sareng nyarumput di guha. Di luhur kertas mah aranjeunna tos kenging, nanging Yosua teu jumawa. Anjeunna miwarang ka urang Israel sangkan teras ngudag ngagempur dugi ka aranjeunna tiasa ngajabel tanah Kanaan. Para mitra, peperih Yosua oge ditujulkeun ka urang sadayana nu di luhur kertas mah tos ngahontal kamenangan ngalangkungan Paskah. Gugahna Kristus sakedahna teu matak urang janten kajongjonan atanapi balangah sareng milampah sakarepna. Ulah mumul milampah pangersana supados sasama urang sareng dunya ngiring ngaraoskeun kamenangan nuku urang dipi iman. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap, subscribe, like, sareng bagikeun ka nu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.